hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng dek mere madu kolot ka dieu teh lain dek mere racun gau sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat cerah masa depan sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok we jeung bentrok kan sih omongkeun tetep itu kan teh sili gebian paribasana Pandawa Kurawa tileletik siliarah pati tilelemut siliarah umur tibu budak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang guruna teu bisa mereskeun kalau kitu pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngaha jadi adu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan daya di jalan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan keluar mah da eta hiji anu jadi rebutan ti budak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng Putri Astina negara Astina moal kasaha sok lintang ti kahidup beunang deui ku Pandawa ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka Putri Astina ceung jawab kumaha ceung kumaha sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh teu aya teu mungkin sabaraha tahun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah ah boa aya kelainan teh aya kelainan mun kieu mah malahan 30 mah keur mejeuna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing lamun keur budak anu bener ieu leres yang leres cing kasep cing bisa ngolokna cuk cing bisa ngolokna
ya Akang lain dunungan urang gak naon deh Akang beda aja ke Juragan Gatot Kaca pada ditikahkeun ka Putri Astina sumohon dia teh kulaan tapi cek saya mah lain ya lain kumari Akang politik udah pirasat teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan amun aya nu sajena aya nu sajena bari dieu mah ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah aya udam Bapak Syai jika ada mah mungkin musuh gitu cek deh teu mungkin make jeung lah dorna teh atuh kan apal meureun aya musuh hayang nyenangkeun tuh ya kulaan lamun nya teh meureunnya lamun batu turun ke sik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna moal teh 7 poe 7 peuting atuh moal teh 7 poe 7 peuting hajatna kadang dangdut tiga nama ditabeur tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger can nalain istri masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred padahal asa umur jeung tukang gamal jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh can beger can nalain istri masih cara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred padahal asa umur jeung tukang gamal jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan ya rupina eta acan aya maksad masieun ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kamina-mina teuing tong iring jarios uap pikeun jarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh pangaruh lain level dalam bicara di nu kieu cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolokna bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun sai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis kedah bahagia dengan rumah tangga sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal tah ieu mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae paurnya madang ya anak ya wah ampun paman dek daek apa moal moal tiasa paman urang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot wah tenyo ieu naon aduh ampun nah da kudu kitu ulu wah eta geuning amuing mending ngabeuring satwa aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedah di luhur sausap ramutih hanap sausap dampang
ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi ahan bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina diurang tak kitu kapalai pihak katilu kaulana naon sia pipilueun naon sia teh kadunungan mapatahan aduh meni kumawani teh kumawani bangsa sia eta dunungan di papan sanes ya bilih pak ayana ai dipaksa mah da moal cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di pepatahan kudu kitu cing ha notoro gadisial lauk buruk milu mijah cing jawab buah ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun jeung tibatan lauk mijah milu buruk alah beres teh mah coba itu nya ya balik-balikeun maka jeung malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun sae ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jahuluna asa kabina-bina teh si bangsat jelas bawalan sabun ka gini wah sawios atuh ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, kaurna. wah pipilueun kana urusan ieu ngajedog gue pawongan mah udah uluh ayana nuhun guys ketrot wah menang asuh ti zaman lemut menang ngakot ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun guys ngatik tileutik wah kurang ngajar penastik kesayang tumampar Iya ge. Semar Badranaya barang dijejek leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan jurik jarian cek ama oge turunan uka teh nu kitu teh si gentayangan teh eta paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangan nya teh si eta nya Gatot Kaca Daulat daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh perbios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suatama kurang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana tewak Kang Sumpah kapihatur ulan naon sia dek naon hari kasyauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita teu ginding aya di resi eta kasyauran teh asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa beda teh sangsara saka cumplang saka campreng ngomong je babak kanya Kang aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok aduh eta pas emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing benar dume silaing utusan raja eueuh Kang teu bisa adil teh keur sararea deuleu euy da boga harga diri Arjuna ada Kang itu lapur lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik sapa jodogan waduh atuh gagal bener oh nya tak kitu wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak perbios
Antos. Ayo matu pahati geluh lawan Agan. Bapak kemana? Nyeta pot. Liur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ilmu. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Siapa oke? Itu ilmu bapak akan lah. Duh. Kan? Sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan ah. Da beda kana karta hate. Agan. Bapak kemana? Nyeta pot. Liur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali. Hebat bapak maneh. Ilmu. Ti abdi teh ilmu nama sih. Percaya. Siapa oke? Itu ilmu bapak akan lah. Duh. Kan? Sembah kapihatur nuhun heula. Sae kulan ah. Da beda kana karta hate abdi. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Ada firasat lebih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Dik bating Di dilekek heunteuing diracun ge di tumagan. atawa dilekek gimana mah. Eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nyaeta eta. Kahiji nama kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui. Teu bogoh kang atuh jaga anak. Tong dipaksakeun eta bogoh. Jaga anak. Iya. Jaga anak raja ada raja jening mah. Masih model abdi mah saya tepak suang. Ari akang model abdi aku. Mun sieu kawewe nu kumaha oge seneng. Senang Boleh konyol. lagi resep Kedua atoh boga lanceuk normal. Jeung tibatan aing hayang ka ucing. Pikir ku sileuing. dan normal teh benar. Gatot kaca. Alihot. Lipat. Ari kang. Alik. Aswatama ulan ngudag tuh. Kan sila dewara. Kurang warah tambah hiji seulanan. Nah gitu kan kedua abdi cicing. Paling gak akan Eta gede hati. Aswatamanya. Oh, aswatama. Kadi silinjong. Kan antep sila dewara kudunungan. Pilih kirang tanaga ku abdi lah. Cicing mun. Dah cicing bener gitu. Ayo tahun jong. Lamun dibere kesempatan dewek gelut jeung Aswatama Ah. tingalikeun mundur. mundur. Hah? Bunuh. Ari diuk dah jalan. Lomang. Dewek batara seuri. Naha da mineng teuing cetik ti kebrus teh. Aulah Gatot Kaca. Ngahina sakaurang astina. Anu teh leunah nama Atlan. Ulah, Oh, mun itu menang di canda tuh. lamun teu dihalangan aing mah. Wah, Pembes gayang. Ngepus keuyang maksudna mah Kurang maring. dek daek dikawinkeun kurang ajar. Wah tiasa kasepuhan. Lamun teu daek aya dipareskeun ku aing beung teh. Jagakeun. Upami salira kasepuhan bade maksa mangga. Samplakeun heula tak katua pakeun capegatkeun bung salawar. Kaluar getih satetes sama kana sanami kaluar nyawa tina raga. Heh. Kurang ajar. Sawias ku abdi lah ku abdi. Cicing sanu gelo. Akang. Lain gele-gele tinggal akang tuh. Disebut tuh gelo. Ges. Disebut nu gelo aing. Amak disebut tuh gelo mah tuh. Bida-bida ting tengeunah aing. Ges kan baik. Tidak kelek. Aduh, ampun. Tegala, mangga pati, iya. Haling. Aling.
mudah-mudahan ya kan milih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali banyak banget kan Pak Haji Sidik gitu. beres Nyingkah siap nyingkah pun lah nyingkah hayo nyingkah Permio satu sok curi siap do gebro he mah ngabongohan kaing jiga ini alah Permio selan ini dek naon siap dek neungeul ngan kapangi leret sebentar leret sedikit ada kelengahan ada pangpangan kelo siap boleh dong maju ke gada woi ngalawan siap woi apa pusing siap woi ngadon ngabongohan siya wih dek na apa nih tengah we bapak kuring dihina disebut nu gelo ongko what pakai gerakan pakai gerakan saya wih awal siku abus kurang ajar waduh tuh datang maju Gunang oi Gunang babuk tuman babuk tadi babuk tarik oi tolong kagan gunana cabut sih aduh hodar ya bida-bida ting maksa kan umum anak sarwana bah halo mamam mamam mo eta mau ulah dituluykeun kayak itu udah pilih mobil alah jangan
Udah. Nyari motor kagak. Aduh. Hei, Si kartu mantap. ampun. Ulah maksa ka nu emun. bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah aya nu embung dipaksa anu daek henteu. nyare-harekeun Sing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh sing boga pikiran. Itu udah pilih mobil. Alah. Udah. Udah. Nyari motor kagak. Aduh. Hei, Si kartu mantap. ampun. Ulah maksa ka nu emun. bahagia atau Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Heh. Ieu mah aya nu embung dipaksa anu daek henteu. nyare-harekeun Sing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh sing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu na ge dina rumah tangga teh moal beres. Sing mikir saeutik da urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. bulan teman Aduh. ini asa bebas tapi Satu teh oi. Benang. babuk tarik Rock. Kasaha keunana? Tengor sia koing. Mina-mina ting pika gilu sia teh. ai pulerak bareng Aya. segitu deket tatarakeuna sia Lalu sok bisa ya kapanasaran. Ampun. Nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki. Dupi ieu teh pertapan naon aki. Upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu. Dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha? Sanes agul ku payung butut kaula pisan. ya eta gini Salira waras dupi kakasih saha? Upami di persanten mah merah kaca. Merah kaca waras. Nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikeun saeunaon ieu teh cu. Sareng saha kakasih? Kaula. Leres. Upami di persanten mah ngaran kaula teh Gatot Kaca. Meni sarua kacana yo. Gatot Kaca leres di mana menak? Kaula teh ti Amarta aki. Uluh moal gitu ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas. Saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani, masyarakat anu religius, kultural, jeung wawasan lingkunganana sae. Tingali para santri bebersih
daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun silih asah silih asih jeung silih asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya dengan sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak enak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia didinya neme disebat mulia upami hak manusia teu diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamilih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patona neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut dua bener ceuk filosofi katilu bener ceuk ilmiah kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna mah ieu tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres ieu padahal ceuk ilmiah mah henteu ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih manya nu cicing biji leres atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat panon poe biji ti kulon teh kahargaan kumaceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok anu temahna di urang teh kalini jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tina budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita pilih ya mah pilih
bilih dek mewak budaya-budaya dengan anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal iga leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek mewak kaki dumeh muka pasantren di dieu. Oh sanes saya aki saya sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho karena jati diri. Saya pisan aki. Oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk ruas baklum geus kolot tuh aki memuka pasantren di dia teu kaentepan ku politik teu istuning murni celik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah manusia yang handal gitu. Oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamakeun ilmu we anu sajati timara sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho timara kieu salarosna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan. Nah, aya panglima abruk-abrukan kieu. Moal di demo atanapi korupsi sanes aki. Naon? Kaula teh salarosna mah ku paman, gaduh paman. Kagungan paman kakasihna paman Arjuna. Ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona. Ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri. Ai kaula teh hoyong da can aya maksad bojoan. Tak itu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun kan pangnoropongkeun pangmelengkeun naha leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang Astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teh ha sanes suwudon da ieu teh sanes memang kitu paman naha atuh meni teu diangepan ningali batin oh tah kitu
lolobana dina waktu ayeuna teh jadi lain-lain. jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunia wungkul dajjal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun karena urusan dunia wungkul cul karena urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat. Wibawa komara bakal leungitan numawi moal aya ajen dihormat sote ti hareupeun di tukang ada di jebian di malam nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsul ka nagara diancam kene ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul didinya aya negara ngaranna negara Tirtadahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh sadaya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara gitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut nu kieu oh ada hidup mah ahli ada diulik tuh nah eta teh leres pijodohan ulah nah eta leres pijodohan gerak bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jalma anu laleutih ngan sing inget itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik kan sabalikna nu gede teh boga pikiran geus jadi oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu salin kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna eta gini sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa
ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna di malam ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh mubadir aya mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan aya mubadir mah di malam sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meninjau karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu laku teh mubadir aya mubadir dina kateranganana ge pan sabagian tina amal-amalan setan aya mubadir mah di malam sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meninjau karaos sekanya aki ka kaula kaitu kanu kieu kanu kumaha oge aki mana teu aya istilah di malam mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinokut tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa di malam heg aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut ginu luaran sapa nejatina kanan daun lajeng Raden Gatot Kaca meremkeun socana lir malam tumraping api sacidohing matos sakacaping nyata ieu sang pandita nawa Raden Gatot Kaca leungit diri sayakti ilang warna nu senyata jangelek jadi hiji jalma anu hina udang kasih aduh Allah nah jadi kieu waduh ampun moal salami lah kieu moal paur we paur salilana kieu moal kapanggih Gatot Kaca nyumput teh buni ayeuna mah aduh yeuy aduh tah sora kudu digenti ulah kitu sora kedah kumaha sora jeung adat genti ayeuna nya di malam sok dehemkeun 3 kali dehem lamun geus robah tah ngandung harti ganti nah hanya di kieu aduh jadi lucu sorana wayahna moal salilana kieu moal tah ngaran ulah Gatot Kaca saha ngaran hidup teh budak buncir beres saimbang mah budak buncir iya sugan teh budak pahati lalis budak buncir pinggaranan hidup
budak buncir. Ucaran aneh nama. Tah, wayahna heug milu saemara. Tangke di mana menang saemara, engke putri teh yakin bogoheun atawa henteu. Nah eta raja pelaturan menangna manehna teh bakal bener ngagugu kana pelaturanana apa moal. Pikeun nganyatakeun ieu hukum menang jelema bisa dirobah ku jelema. Karek ngadek sacek mah teh. Sae sakitu mangga nuhun abah Anu meninggal. Iya, mudah-mudahan tong salamina kieu Moal. Wah, kan pengorbanan we perjuangan pada aya wae. Assalamualaikum. Saha teh. Tuning. Aya tamu deui. Tingali wawun teu ka itu. Walah, Saha teh. saha? Si Sepot, Atuh geuning. si Dewala. Omat, api-api teu wawuh we. Dan Api-api teu wawuh. Tiga nu asli. pura-pura tidak kenal. Wilujeng Sumping. Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Anak kada bisa kasih guru. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sesungguh teh. Karena kanjeng. Apa saya oge na. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah ya, kunaon ieu teh ngadonjeng sirikeun anak batur. Ante urang. Untung mahina sia. Untung mahina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Aten bae. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Tobat. Pangeran awewe. Ni Sophia lah coba nempi ka depak kieu. Cicing atuh. Ngaran kendaraan. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Duh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana lingih deh? Abdi kan? Iya, tebing abdi cewek. Di Karamat Jati teh ngidul. Beras kacipina. Di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Nya, Wajah nini. nya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Nya. Eta teh. Pak Wahid. Balik ke mana sih? Apruk-aprukannya kan? Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kan? Betul geuning suku. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe itu. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi teh Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja
atawa TKW Ai TKW mah ka wanita atau wanita nya tenaga kerja wanita oh meureun ngan kade ilegal lah bisi ilegal mawi abdi teh ilegal ya teh ilegal itu boga surat itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual molikeun ngana duit itu acak-acakan ya anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca so teh dina surat kabar nya teman agama ada teh negara kurang ayeuna teh loba hileud barorongnya nya merajalela kurang eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet awet utuh tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beak duh eta Agnes bika moyong gitu di mana lingih deh abdi kan iya tebing abdi teh urang di Karamat Jati teh ngidul kerabat tunggal beras kacipina di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek Bekasi gitu tengah pikir kan ampun nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik nya aja nih nya ibu Hajah Nining teteh ATM abdi nya eta teh Pak Wahid balik ke mana sih apruk-aprukannya kurang sakaparan-paran abdi teh hidup teh kurang betul gerinung suku nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe ieu maklum oh jadi urang teh di negara mana wah negara tebi abdi teh tebi abdi teh alak Paul nya eta meureun pekerja atawa TKW ai TKW mah ka wanita atau wanita nya tenaga kerja wanita oh meureun ngan kade ilegal lah bisi ilegal mawi abdi teh ilegal ya teh ilegal itu boga surat itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual molikeun ngana duit itu acak-acakan ya anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca so teh dina surat kabar nya teman agama ada teh negara kurang ayeuna teh loba hileud barorongnya nya merajalela kurang eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugi na negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet awet utuh tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beaknya banyak pagar makan tanaman ya. benar eta Itu juga begini saya karena ngambil teh pada milarian jalmi itu aya nu dipilih balik ke dupi Geripanon. itu pada pokanau sih
ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Ya gini. Aki leres. Puntenna atuh ya abdi ieu kumawantun. Puntene anu seueur banyak laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Ya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris nama. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Kakasina teh buncir? Iya, buncir, budak buncir. Ucir-ucir we. Lain goreng patut leuwih ti urangnya ta budak. Tong tarik teuing atuh. Mau kadangun. Mau apa ngomong na hate. Wah. Eta na hate lebih kakadenge kemana-mana. Eta ngomong na hate lebih ke seluruh Indonesia. Sampai tahu. Mereka tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Himuhun merah kacak merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Ceuing teh keuh ya. Anu bahasa teh sok budeg. Bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami sumuhun. Saha? Aing ngaranna teh Gatot Kaca kakasina teh. Gatot Kaca sumuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis oi. Tuna. Cintaan banting sih. Wilujeng Sumping. Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Anak kan bisa kasih gua. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Bau sesungut teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah, kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Ante urang. Untung mahina sia. Untung mahina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Hebat. Ini Sophia lah coba sampai ke depak kieu. Cing atuh. Ngaran kendaraan. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Duh. Eta Agnes bika monyong gitu. Di mana lingih deh? Abdi kan? Iya, tebing abdi cewek. Di Karamat Jati teh ngidul. Beras kacipina. Di Karamat Jati ngidul teras kebeksek.
Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jonor rencangan Pak Haji Sidik. Nya. Nya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Nya. Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kuran. Sakaparan-paran abdi teh hidup teh kuran. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe ieu. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebi abdi teh. Tebi abdi teh Alak Paul. Nya. Oh, meureun ngan kade ilegal. Lah, Bisi ilegal. Maui abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu boga surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual molikeun ngana duit. Itu Acak-acakan dia. anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca so teh dina surat kabar. Nya Temen agama ada teh. negara kurang ayeuna teh loba hileud. Barorongnya Nya merajalela kurang eta we meninggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet. awet utuh. Tapi kenapa Sekarang saprak dijaga mah beaknya? Heeh. Banyak pagar makan tanaman ya. benar. Itu juga begini. Saya cara ngambil teh bade milarian jalmi itu. Aya nu balik ke Dupi Geripanon. itu padepokan naon sih? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Ya gini. Aki leres. Puntene atuh ya abdi ieu kumawantun. Kali segini. Puntene anu seueur banyak laki banyak canda nih maafin aja deh. Aduh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh. Bisa Inggris nama euy. Putra tetenya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh buncir. Hah? Budak buncir. Budak buncanut. Kakasina teh buncir. Iya, buncir, budak buncir. Ucir-ucir we teh. Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Mau kadangun. Mau apa ngomong na hate. Wah. Eta na hate lebih ka kadenge kemana-mana. Eta ngomong dina hate tapi ke seluruh Indonesia. Sampai tahu. Kita tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Himuhun. Merah kacak. Merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Ceuing we keuh ya. Anu bahasa teh sok budeg. Bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh. Naon? Jami. Milarian Jami sumuhun. Saha? Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasina teh. Gatot Kaca sumuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh.
Aduh, eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa tadi dia. Eta aing disebut residivis coy. Cintaan banting sih. Jadi Gatot Kaca teh dilemur titik kaur nog hayam. Lelengitan wae kulan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas. Lain gua rada gelo nya. Goblok. Jadi di pilariannya cek abdi bagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh kerja di wara Jadi penyidik. kudu yang kena politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel tapi teh itu intel Intel lebih kan dibayar. kajahatan nu total nama eta abdi teh intel itu nya tibuser kudu dikepung teh ku abdi kudu diteangan Gatot Kaca teh Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate, tahan. diajar sabar tak itu kulan kinten abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal lu nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia baru diteangan Gatot Kaca teh Lain. Aduh, aing ditampiling, aing da keur kieu duh. Ampun. Tahan, hate, tahan. diajar sabar tak itu kulan kinten abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal lu nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia baru kana moal kabenon meureun kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nain ka bapana tah anak kaula cir Lan, kahareup aya naon ya, Bah? sok teguh ngaranna si eta saha Dijawab ku anak. Eta. Lae. ya budak-budak kueun Punten Abah. sok cing ngaran kuring saha cir Oh gede bohong sia hirup teh. mun kasar gitu nah saha ngaran kuring Make lo sopiara cuba nanti jauh-jauh. saha Si Cepot. lu Budak pesantren teh atuh. ulala lawora itu budak pesantren Ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu tamatu apalun euy burukan teh kan. Ya bener Cepot.
tawa Astra Jingga ngaranna ya. Lu pantes saya berada di bejaan healing ana jauh-jauh dewek tenar beureun Beda kesor berarti. Beda menang di TPI. sok lalajo udah di TPI Jadi apaleun sok lalajo. ai kuring Anu tukang ngaranna Jawala. Gusti Ya, waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pasantren mah geus kajero Iya. atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih nyepi diri. tara sudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu Eta mah nu meh bisa macana karek bisa wabillahi roti. tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh Pokona di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar. Ya, Uluh sok nyahoan urang mah ya. Tong ngahilin asa. kumaha punten sepuh lan percanten abdi Wah, punten bulan seueur banyol abdi mah kan baik. nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal di mana cecek ulan kinten-kintenna panggihna abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun ada jago tanpa terkalahkan Wah, Iya. betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu Ai kan gelut mah. ada gelut mah da ahlina Ahlina atuh bisa jadi. tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh oh kitunya iya ulah urang katuy we boga pasporna Ada kudu make paspor. nya nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk Datu mentas ka itu mah kari eta wungku meureunan ngalewatan perbatasan Oh, benar. Kari ke Sarawak. wah mulai nu mariksa gerjing dik lalajo kitu lalajo saemara nuhun we dah bade ka itu nya pasti di dinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton saemara jigana Moa boa juga ada berdirinya. lamun dek ka itu sakalian si Ucir digere ka itu hayang lalajo cenah Ya, bareng Nonton itu. naon? Ieu si Ucir pun anak hayang lalajo saemara kemana teh nya ka negara Tirtadahana pangmawakeun Bareng di jalan itu. bisi lain bawana tuh saha tuh gileud Boleh moga ilu. wah nggak senai bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da gengsi Ai mulanya gengsi na gede, gede. Gengsi. Oh, padahal pasti siapa minta jajan maka aing. Ya. Kawas alus we. ya tidak naon aing bade ngiring ukuran tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir Wayahna we pangantorkeun deui nya Mang. nyalah tidak naon tangke di jalan lamun arah lamun cemperak karena togeum ulang podarana ya udah aing ngerakeun mah
sakitunya mangga ulan mangga jik usir akhirnya memaneh dek lalajo bareng tajeng cepot jeung dawala Ridho ka Iwan uing jeung makieu. hayo cir teu naon cir hayu jeung akang hayu lah teu naon cir nya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna ngaran adatna ibu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we ulah dipungpang Laksanakeun we. goreng adat bisi ngamuk insyaallah nyaho ngamuk di jalan dijejak we inget tingalikeun sagedena ge tanaga nu kitu patut ku laing dengkek di tukang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu udah sering dibanteng sakitu jikcir Nuhun atuh abah doana we bade lalajo sae marah ieu nya. pek Ayo mah cepot. ayo sepuh hapunten atuh biteu teh nya teu acan tiasa naon-naon teh keun bae anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangjaringkeun sae bade permios abdukulan bade beli kasontenan abdi ya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya mun tita tadi atuh ngomong kitu teh ya sumuhun atuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumangke ya senang duren sok sami atuh sareng abdi nya kira bade meser atuh amangga we geura angkat semun permios Pokona wisan pisan jelema Sahya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang Sahaya gilang gumilang mana ieu raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun Irta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cek Parisia gerak-gerak Parisia Ya, darah dua. Mangga antos. Jajan sebelah 80.000 cia. Antos. Rajuan cander wae, grader. Nah, ainu lalajo abong bebas. Abang bebas. Panuhun dina waktos ieu. Nonden, Dinten ka-20 ieu muningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago saemara. Kakasina Kakang Tirta Sakti. Pamilon peminat mengukur hiji deui. Wah, saja. Kurang aja. Nyaeta kakasina Prabu
Bima Kendra ya. Bima Kendra Rip. Nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sarang pamilon Baca. dihaturkeun ka patugas keamanan. Iya. Ya. Supados tiasa ngatur anu nonton. Oge anu nonton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan. Buat kabosongot gitu woi. Yai Danawati, mudah-mudahan lah poe ieu jigana bakal kagono ku akang ieu Bima Kendra. Muat tani. Sadrek Bima Kendra iya parantos sayogi tanaga emutan iya geus Kurang hafid ya. uninga kana pelaturan apa teu meunang nyolok panon teu meunang nyekek teu meunang najong larangan teu meunang mawa pakarang naon bae oge sae nuhun mana jago sae marana rupina Bulan. dihaturkeun ka jago sae mara Wah. supados enga sumping ke lapangan. Oh saya. Parantos siap paman? Siap. Supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng peminat. Tawis kabersihan mana? Beres. Bima Kendra Urang dah. Tirta Sakti. Oh, ya masalah wawak loh. Parantos siap paman? Siap. Are you ready? Ya. Siap. Woi, iya. Mula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Terus di lokasi maneh-maneh. Boleh kasih urut. Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. Acan we. Harusnya teh keurna ke parigu ela lajonya euy. Ya pantas teh keur ngadar mikro. Aduh. Keur ngalamun Mang Jepot. Naon? Alah. aya jajan si util. Mang Jepot. Naon? Hebat awewena gulis. Oh, pangna disaemarakeun geulis. Mang Jepot, hayang milu saemara Mang Jepot. Hah? Hayang milu saemara. Saemara naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri? Heeh. Ai soal bogo mah tong borsi laing da dewek hayang. Ngan si gukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. sing nalipat maneh. Dasang kelang maneh nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego.
harus ngukur ka kujur. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli ceuing jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu harti. Tolong daftarkan Bang Cepo, saya mau ikut saya marah. Aduh, eta ku Aduh. Bang daftarkan. Ya, kocok. Hiji, dua, tilu, opat, aya keneh karepikeun ngalawan. Aya keneh, oh burura, aya keneh naon, aya keneh. Jai Dahanawati samut ngimpi mun Kang. Doraka jempe aturan. Doraka tinu kolot mun aing teh. bisa jadi teteh kula. Hampura Nyai. Dapur ieu. Haya. Hidup. Nguningakeun kaungulan tetep aya di jago saya marah. Hidup. Sok tang deui saranya lah. Beres. Kagok. Jangan dikeas kerja. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu saya marah bari ditutup. Oh gitu Cak. Sok atuh. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon, Kidul. paliti kidul, paliti kaler. Tah aya tah. Coba we sukaran Saha? sukaran tuh pijodoh. Abdi yang bade daftar. Lain si buncir meni keukeuh. Oh kan baik. Udah daftar. Antep cenah dipaehan ah. Harudah. Punten Bawa pulan. dia tuh. Tah. Ka kuping ieu teh bebas saya marah teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya budak buncir. Budak buncir wungkul, budak buncir sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu rek geludna itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya budak buncir. Budak buncir wungkul, budak buncir sutisna kapungkur mah. Nya.
nya Tetangga dekat eta mah deh. Sobi sana ka dieu. Heuy, bawa ka dieu. Bawa Oh iya. Oh, ya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Cuma budak bandel yang budak kuncir. Sir. Ye. Eta goreng patut. Pantes datenya juragan Gatot Kaca cepot. Oh, gara-gara. Montong daftar sia. Mau kandung loba jelema kedua. Gatot Kaca ka mana ya? Wah ku si Wudik ieu. Tah aya tiluan baru daftar. Karunya gede kahayang nama keun antep cenah di babu ku patih geuna Ai gede hate. cenah di babu ku ieu ku jago saya marah jeung cenah modar abe aku dewek teh tega dipaehan ai kitu mah kuleungeun batur Bisa kudu dari diteuing dosa dikuatkan baik kebaturan raban. saha ngaranna Abi budak Buncir di mana di tutugan Gunung Parahyu. Oh, orang kampung. Mohon. Ampun. Ini tak pangna cenah dipaehan oge ngerakeun leu. Ngerakeun bawah teh. Ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh. Bogoh ka putri. Bogoh. Wani gelut. Sak. Tuh, ai kawani nama gede. Ai kawani nama bener. Tobat teuing. Ampun. Tapi dina saya marah ieu teh cir teu meunang mawa pakarang. Siap. Siap. Teu meunang nyolok panon. Siap. Teu meunang najong larangan. Siap. Siap. Ngos. Tobat. Ari ieu anu pengker. Abdi kulan saksina sawios lah. Tapi ieu teh kengeng aya jami salian ti jago di tengah lapangan. Sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul. Nya teu naon. Daftar rongko. Paman? Kulan siap mangga paman. Mana Den? Sok ke jago. Patangan perdatang gitu tah. Hah? Iya. Naon ieu teh? Karunya gugu we karunya. Bisi heureui, sanes. Fajir sia. Wah, bonteng ngelawan kadu atuh. Awa meunang. Wah, tegepeng. Cilaka. Kelas berat diadukeun jeung kelas ringan. Cir. Wani ka kaula. Eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon. Oh riuk-riuk teuneng pisan sia teh. Ya kitu teh hawa awewe mah euy. Sana jadi singsiran ku uka-uka ge da tetep we neuk treugning. Ngaranna budak Buncir. Ya. Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja. Sae? Nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga anu pengker supados kasih lapangan wae. Sae kulan. Cir. Ini ngareureun. Oh hampura we akangnya. Ya. Dabongan kahayang si laing. Ya tenang lah. Oma ulah nyahkeun kakak di mana aya kecelakaan. Moal. Da upami si kakak teh aya tungtutan naon-naon teu ya. Tuh, ulah lalawora. Mangga atuh wilujeng ngekulan ieu. Wileuyan cir. Kuatir Kang ah. Samet dieu meunang aing pangih teh.
Buncir. Anjir, tunggulanana hebat si Buncir. Nguningakeun pun adi teteh. Bilih para wargi teu acan uninga. Eta si Buncir teh pun adi. Tuh. Nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Ieu patih anu kasohor galak jago. Ditampilin ku budak Buncir ngalepak teu emut di bumi alam. Sangka teuing teh sangka teuing Buncir. Aduh, pun adi. Aduh, teu sangka teuing nuhun Cir. Maneh teh sugan teh sakti dulu. Nya, hebat dulu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Cir. Tersangka teh. Tersangka teh teh. Tersangka teh Buncir. Aduh, pun adi. Aduh, tersangka teh Cir. Nuhun Cir. Maneh teh sugan teh sakti dulu. Nya, hebat dulu. Omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh, Cir. Tersangka teh. Hebat Cir tersangka teuing. Aduh. Banget tinggali Persia. Jangan roboh. Paman, Kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat Buncir. Wing tereh kawin euy. Sorak kenal dia. Tinggal itu papangungan putri di lingkung kubuta-buta. Alah putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana tuh? Haling. Anjir. Wow. Si Buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi, paman.
Ayo Kakang. Nyai tingali paman maneh silaka Nyai. Lama marah pada Melayu. Bongana bangsaing dek milu saya marah teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae. Kurang ajar. Bibi mah tingali aya buta. Kurang ngajar sia. Wayahna Nyai. Punten Nyai. Tulungan kaula. Tenang. Kemana putri dah euy? Hah? Oh, siap. Menang jodoh aing. Menang jodoh. benar. Waduh. Awak itu. Ya yang nyaho dulu. Mana alah amit. Ya. Bangsa. Copot bawa aja wakil ngaregok. Wakil keketayapan. Wakil direret. Sok Kang. Kang. Ai batur di pangku. Ai aing henteu. Kabina-bina teuing sia. Di anu menangkeun saya marate maneh buncir. Ya mohon. Aduh, ampun teuing. Eta mah bade karesa nyuhun. Teu karesa abdi bade wangsul. Aduh, ampun teuing buncir. Neng dari rumah tangga teh kena sakinah mawadah warohmah. Kedah bahagia ari neng teu bogo mah abdi mah bade wangsul we neng. Tong da moal maksa neng. Ampun Gusti. Ampun teuing. Ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir. Di antara daek jeung teu daek. Nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek. Jadi Raden Gatot Atose tobat
Gening ieu teh sadaya-daya. Ieu teh budak buncir. Leres. Saha nu salarasna? Kaula Gatot Kaca. Di negara Amarta. Aduh, ampun teuing. Agan. Agan. Wajah na init. Muang ngawin, lain muang ngawin, ayo nungan. Init. Omat ulah bebeja geus beunang. Aduh, agan ampun Gusti. Kate budak buncir teh, ha? Ya alo, ampun teh kakak. Saha sesok mau kan nog deh. Saha nu dagang togel teh. Aduh, ampun teh. Aduh, ampun teh. Alhamdulillah jang. Gening. Neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Oh. Neangan cai nyuk curug leuwih. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik. Amin. Akang saparakanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten mih ngalamun. Amin. Ku kituna permios sanes teh sono pamitan